Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana langkung tipayun mangga urang sami-sami sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu mana dina ieu kasempetan urang sadayana tiasa kempel dina ieu tempat kalawan dina kayaan sehat walafiat. Sholawat sinareng salam mugia tetep dilimpah curahkeun ka junjunan urang sadayana nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina, para sahabatna, oge ka urang salaku umatna anu insyaallah taat kana ajaranana, mugia urang sadayana kenging syafaat yaumil akhir. Hadirin sadayana nu simkuring dipika hormat, dina ieu kasempetan simkuring bade ngadugikeun pentingna ngajaga kesehatan sareng kabersihan. Ngajaga kesehatan sareng kabersihan mangrupikeun kewajiban urang sadayana. Kabersihan sareng kesehatan oge hiji perkara anu kudu dijaga sehingga urang tiasa dijauhkeun tina rupa-rupa panyakit. Salah sahiji hal anu kudu dilakukeun nyaeta ngajaga kabersihan di bumi. Contohna ku cara rajin ngabersihan bumi sareng miceun runtah kana tempatna. Teras urang teh kudu ngalaksanakeun hidup sadidinten anu sehat. Misalna meresihan awak pasker ibak, meresihan kuku, nyikat waos anu rutin jeung sajabana. Aya sababaraha hiji penyakit anu disebabkeun ku lingkungan anu teu bersih. Di antarana nyaeta influenza, DBD, diare, hepatitis jeung sajabana. Lingkungan anu kotor oge mangrupikeun tempat sagala panyakit. Janten urang teh kedah ngajaga kabersihan sareng kasehatan supados dijauhkeun tina rupa-rupa panyakit. Hadirin sadayana, cekap sakitu biantara anu didugikeun ku simkuring. Hapunten bilih aya kalempatan sareng cariosan anu teu merenah kana manah. Hatur nuhun kasadayana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.